sok atuh geura sare ujangnya dengekeun ieu marek ngalagu dik inungna ikdo jese hui zoda zab ikdo ze kelie bane atuh lain molor budakna teh kalah cengkat bari aceleg-acelegan teri meri Allahu akbar. Awas ibu susah tak rugi mun ibu kagungan putra putri teu berhasil dicetak jantan putra putri anu solih solihah sabab geuning sesah proses ngageungkeun murang kali proses kadungan murang kali teh ya Allah ya Rabbana Karim luar biasa mampu didiku ibu teu mampu salehkeun ka Allah naon sababna pangna murang kali urang kudu dididik ku ilmu pengetahuan agama jeung ilmu pengetahuan dari agama supaya hirupna bahagia dunia jeung akhirat sabab di dunia mah moalila di dunia mah sementara kabeh ge bakal maot sedengkeun ari maot wa henteu tartib sugan 50 tahun heula kakarak 40 beres 40 kakarak 30 teu kitu maot mah kadang inung jeung bapakna aya keneh budakna mah parantos teu aya bari maot moal aya ibu nuju hamil ibu ya Allah ya Rabbana Karim entong diantep ieu janin nu dikandung dina rahim ibu geuwat sambut ku doa ka Gusti Allah jam 1 peuting jam 2 jam 3 teh sakali-kali mah atuh nyaring ibu asok tara sakapeung mah nyaring jam 3 jam 2 ngadon ngisi beres pipis tuluy sare deui bener jorok urang dia mah paingan aing liwat bau hangseur usahakeun ibu ari tos pipis ngisang heula ieu mah wer ki ihreup molor di dinya awas ketika ibu nuju hamil beres susuci langsung berangkat ke tempat ibadah nu geus disiapkeun di rorompok masing-masing deregdeg tahajud sabaraha rakaat 2 geus maklum kana ibadah mati mimiti ustad nepikeun ka masyarakatna sok milih nu pangbungsukna 2 rakaat saja teu wani ngaleuwihkeun di 2 rakaat beres tahajud 2 rakaat tamahan ku hajat 2 rakaat beres hajat tamahan ku witir sabaraha hiji 3 teh geus pangloba na urang masalit nama hiji tapi alhamdulillah hiji-hiji ge ari asok mah daripada jelema nu witir sabulan dina sataun bulan Ramadan hungkul kitu ge mun mantog ka masjid milu taraweh teu init mah henteu we sia teh bari rek taraweh ge make ningali jadwal imam bagan saya na imam yo tingali muallim odik wah moal balik dak cenah ieu mah bayawak balik Allahu akbar kitu taraweh teh neangan anu 15 menit beres jeung witir-witirna 23 rakaat tika jungkel juralit lain ukur bacaan Fatihah si eta mah nu diwasol teh ruku nage diwasol pan ari urang mah yeuh ruku teh kieu nya subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi sami Allah teh cengkat ka luhur kana i'tidal manehna mah lain subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi sami Allah kedep ruku sujud di debat ku santri mangku naon teh cengkat kana i'tidal pan bejana i'tidal teh rukun dina salat berarti mun coplok rukuna teu kaci salatna kumaha ngajawabna tong loba ganeng dewek mah diwasol Allahu akbar awas tah ieu penting na ibu hadir pangaosan samingon sakali insyaallah di dieu mah nya namege ngobrol sareng pun guru samingon sakali sok dinten naon ibu dinten Sabtu tah sing hadir pengajian sabab eta ilmu nu langkung utami nu disebut tabligh akbar nu sabenerna pengajian samingon sakali ibu naon sabab dibuka kitabna ngahanca mun fikih ti mimiti kitab sapina naik kana riyadul badiah luhurna kana i'ana dijelaskeun ku guru urang cara ruku anu bener cara sujud anu bener cara wudu anu bener cara ngisang anu bener cara kiih anu bener oge aya teu gagabah wa ieu mah simkuring sok nyaksian pangapunten tahadus bini matrajab mulud keliling Jawa Barat Banten di perjalanan sok minang papangi jeung jelema nu sok mawa mobil seak eureun ka sisi sugan aing rek naon ditingali wena mobil teh bari udud
Koreng turun bari mukakeun saletingna sep tong holkeun tang kurak siritna wer kiih bari teu make etika aya liang sireum di kiihan beres kiih teh lain ngisang eta teh paling aneh disintrek jetet can puas disintrek gadil-gadil besotkeun deui padahal hampura kajen ecreg wudu jeung salatna mun teu bener dina susucina jauh kana ditarima sah oge moal ibadahna eta teh lain lalaki hungkul awewe ge sarua ulah gagabah ngisang dicabokan waplok kabayang sakali ngisang 10 kali ngagaplok sapoe saputing kiihna 10 kali berarti 100 kali nyabok pantes ya boboga anak jeding gede dicabokan wae awas ibu tak iya penting nah hadir pengajian samingon sakali teh sebab urang teh bakal apal na prak-prakan ibadah teh tina ngaji saminggu sakali insya ulah punungan ibu ngaji kos nunya jajaran pangharupna barang datang keleuweuh teh guruna ngomong jeger asa keuna ka manehna munur kana jajaran pang tukangna tah kiai ieu mah bakat ari ngaji teh sok sunar sinir ngomongna teh dina hatena teu ari diucapkeun mah deregdeg deui ustad ngajelaskeun hukum jeger deui asa keuna ka manehna tungtungna mah mantog pangheulakna bari nyanak senal pangsaena dan ingang kaminggu teh di bejaan ku ustadna ngeleuweuh dina sapeker saur pa ustad teh ibu poe ieu eta aya pangajian sim abdi mah ngawartosan sok mangga gerah hadiran batur mangabreng ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon maksud jeung tujuan rek kehadiran pangajian si eta mah lain anu kamari punung mah noong tina janela da deukeut imahna teh ka madrasah bari ngomong kieu aing oge da nyaho poe ieu pangajian ngan aing moal ngahadiran mun sia nu ngawurukan Allahu akbar awas urang sing hormat sing takdim terutama ka guru urang ka kiai urang ka ustad urang nu aya di lingkungan urang sabab eta kiai ustad ajengan nu pang badag-badag najasa rek di aku rek henteu wa urang teh boro-boro geus lahir ka dunia dina jero patuangan keneh urang geus ngabutuhkeun kana jasa nu ngaranna ustad jeung kiai sok lamun di abdi di Jampang istri nuju hamil 4 bulan sok aya acara doa bersama disebutna marapat aya henteu di dieu 7 bulan aya deui doa bersama bahasana 7 bulan aya cing nu sok diteangkeun mingpin ngadoa ku urang dieu saha kiai geura sok bantuan bu ibu rek marapat nu diteang iya. Sing kompak ibu rek marapat nu diteang iya. Bade 7 bulan nu diteang iya. Hese ngalahirkeun nu diteang iya. Wah kiai ngan hayo neang kiai teu bisaeun yeuh kiai mah maksa neang kiai sok hegae hayang buntung mah hulu budak dadi dudut ku kiai ngan memang mun 2 poe 2 peting pamajikan urang kang rek ngalahirkeun atau budak urang rek ngalahirkeun can lahir kene di rumah sakit neme sumping ka ustad ka kiai nyuhunkeun berkah doana insya sing sopan assalamualaikum cerecek pak ustad dewa waalaikumsalam geuning akang aya naon kang teh aya naon pak ustad kahiji seja silaturahmi nu nomor kaduana wirahingpun anak tos 2 dinten 2 wengi di rumah sakit bade ngalahirkeun tapi dugi ka ayeuna can lahir kene oh kitu mohon mangga atuh antosan sakedap deregdog ustad teh ka jero kamar geus dawa wudu pan teu batal geduk salat hajat 2 rakaat lain cineluk eta teh di kamar teh kagabah geus hajat 2 rakaat daregdeg maca sholawat 100 saeutikna lobana 300 beres maca sholawat tawahan ku istighfar saalitna 100 seueurna 300 beres kitu kakarak menekung kanu maha agung mujabrata kahiyang maha sukma cek pak ustad teh bismillahirrahmanirrahim Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal mauludi bi qudratil malikil ma'bud dibaca 40 hiji balikan ku ustad bari ditiupkeun kana caina
bawa langsung mangga akang dicana leueutkeun kamurang kalih akang teras usapkeun kana patuangan sareng kana ramo-ramo. Nah insyaallah engke ge geus lahir mah lancar cek Ustad. Halo. Awas ibu. Sing hormat sing takdim ka Ustad urang ka kiai urang sabab eta kiai nupang badag-badag najasa. Lain teu meunang ngonang kiai tinu jauh pek teh teuing keur namahan guru jeung wawasan sabab lamun teu meunang aing moal laku deh. Ngan kade prioritaskeun guru urang nu aya di lingkungan urang insya Allah. So ya Allah ya Robbana Karim kiai mah badag jasa nawa gara urang baca ibu rek marapat nu diteang saha bade nujuh bulan nu diteang saha hese ngalahirkeun nyuhunkeun berkah doa deui ka saha barang budak lahir hayang dibere ngaran bari ngabogaan harti menta deui ngaran ka saha budak geus dibere ngaran bari ngabogaan harti hayang dipangmacakeun berjanji bari dikeureut neang deui saha budak geus dipangmacakeun berjanji marhaba teh budak hayang wauheun kana huruf hijaiyah disedekeun deui ka saha geus nyaho huruf hijaiyah hayang lancar maca Quran didedetkeun deui ka saha budak geus timu maca Al-Quran dewasa rek rumah tangga menta disaksian akdu nikahna ge ka saha ka kiai budak geus beres akad nikah kolot urang maot menta diurusan deui ka saha ka kiai horeng urang teh timimiti jero patuangan nepikeun ka asup deui kana jero taneuh ternyata teu terlepas tina jasa nu ngaranna kiai eta teh kiai urang nu aya di lingkungan urang insya Allah. Tapi aya aneh kang sakitu jasa kiai badagna jasa ulama besarna jasa ustad panggedena eta aya we hiji manyeng celak nu ijid jeung ewa ka kiai nepikeun ka ciri ngewakna palebah maot nincak taneuna ge beda wa punten Pak Hansip giliran Pak Hansip maot lain Hansip ieu lain eta nincak taneuhna menila launa sip geuning maneh teh maot innalillahi wa inna ilaihi baruk rojiun si bebel emang dina Quran make baru ayeuna mah maneh teh maot sing husnul khotimah girirane ustad nu maot nincak taneuhna ge dijejelan wa nu ngewa ka ustad modar cenah ayeuna mah tak ieu nu sok ngagadengkeun di madrasah teh paeh cenah si ayeuna tok sia sing betah di alam barzah cenah urusan pamajikan siang ora keneh tong ringrang ku dewek dituluykeun cenah Allahu akbar. Awas urang masing hormat sing takzim terutama ka ustad urang ka kiai urang ka ajengan urang nu aya di lingkungan urang insya Allah. So giliran dap anak incu nama lain kalakah diurusan pan kolot mau teh kalah kekeleueuhan leweh bari leweh lagi teu make etika gugut abah tong maot urang hayang milu Allahu akbar terojol ustad kakarak dirawatan ku ustad ngamandian mayit kiai nu mungkus mayit anu nyolatkeun anu ngagotong tuh geuning belegugna urang dia kiai titah ngagotong ya atulah ku kiai wae tu ka Hansipkeun ngagotong mah meh jagjag jeung wedal tanaga Allahu akbar. Awas urang sing hormat sing takzim ka guru urang ka kiai urang nu aya di lingkungan urang insya talamun urang ibu hoyong kagungan tina rumah tangga teh murang kali anu soleh jeung solihah nu tadi teh beres tahajud beres hajat kakarak suhunkeun ka Gusti Allah ieu janin nu dikandung dina rahim ibu mun pameget sing kasep rupana bari soleh manahna mun istri sing geulis rupana bari solehah manahna insya Allah kitu tengah peuting teh so ieu mangan ngome pacebo sabab rugi ibu
rugi kabina-bina mun ibu kagungan putra putri teu berhasil dicetak janten putra putri anu solih solihah. Rugi kabina-bina mun ibu jeung bapa kagungan putra putri teu berhasil dicetak janten pecinta Al-Qur'an, teu berhasil dicetak janten ahli Al-Qur'an, teu berhasil dicetak janten pecinta maulidna baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan karaos meureun ripuhna proses gaduh murang kalih teh komo ku ibu-ibu mah tikawit meme hamil wae disebutna naon mun di dieu nyiram keur nyiram keneh geus ripu bari kahayangna ge rupa-rupa jual jelema botak liwat hayang nyocol sirahna apa rupa-rupa kahayangna ripuh kabina-bina pas waktu hamilna lain genah. Ya Allah ya Rabbana karim abdi nyaksian pun bojo wa paleresan abdi teh tos gaduh bojo bari istri deui bojo abdi teh nuju hamil 7 bulan jam 11 peting gawe naan guling gasahan wae cek sim kuring gelis kunaon lain geura bobo kumaha ngajawabna tadaekeun reup nang karak gelis bobona ngap yang ngegir gelis sarena berat sabelah nang kuban gelis sarena budak power penyet. Itulah perjuangan ibu urang kapungkur, perjuangan bojo urang ayeuna nu sangat luar biasa. Sugan teh hamil hungkul anu ripuh pas waktu ngalahirkeun ge geuning sarupa ripuh ibu. Sok urang baca yeuh jasa inung jeung bapa peuting ayeuna meungpeung keur ngaji supaya urang tambah hormat jeung nyaah kanu janten ibu jeung rama. Pas waktu ngalahirkeun teh sangkaan teh geus 8 bulan mah atawa geus 12 bulan mah ibu nu bade ngalahirkeun teh karima sang kuda-kuda we kieu set ngajega heujeun meungesan jeleng sugan teh kitu. Ternyata henteu masih perlu proses nu sangat luar biasa. Mun tahun 80 kaitu istri nu bade ngalahirkeun paling aneh direncangan kunini berang atawa mak paraji. Ayeuna 2023 zaman geus serba canggih lain wungkul kunini berang nu gaduh artos ngonang dokter bari mawa alat nu super canggih make aya pembukaan hiji leres kitu ibu, pembukaan 2, pembukaan 3 parat nepi ka pembukaan 4 geuning bidan sok mere komando ceuk ibu bidan ibu kempelkeun tanaga tuluy tarik napas heg heujeunkeun sok diwaro tara piraku atuh da aya ngalahirkeun tengah heujeun ku ibu urang kapungkur bojo urang ayeuna nu rek ngalahirkeun teh aka tarik napas bari ngaheujeun. Pertanyaan anak budak lahir teu sakali ngaheujeun boro-boro kumaha ceuk ibu bidan ibu jangan putus asa ayo tarik napas kembali lalu heujeunkan deui ngaheujeun deui wae lahir budak 2 kali ngaheujeun boro-boro ngaheujeun anu katiluna Bapak Hansip kalih Ibu RT bojo urang ayeuna ibu urang kapungkur tanaga dikumpulkeun saaya-aya leungeun muntang kana beheung salaki lamun aya mun eueuh mah beheung mitoha jadi korban didudut bari ngaheujeun ari jero teh kaluar ti tukang wa lain ti hareup. Allahu akbar. Kunaon eta teh kubaning ku ripuh-ripuhna ngalahir. Geura sok jawab ibu sing tarik meungpeung aya anak jeung salaki urang ari ngalahirkeun teh genah atawa ripuh? Genah atawa ripuh? Ripuh. Jora bayangkeun dek teh ripuh kumaha wa nu asup sarua jeung inung suku ai kaluar sarua jeung tuur pantas waripuh ge mun ceuk Mama Haji Roma Irama mah kieu eta teh berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian sakit-sakit keur ngajuru susah-susah keur ngajuru 40 hari kemudian malah nawaran ditawarkeun deui ka salakina wa. Allahu akbar. Padahal ibu caroge masok hidang
mun ibu ngalahirkeun teh lumpat ka warung meuli sarimi sadus panisina teh 40 eta teh sapoe seduh hiji barang rek diseduh beak yes padahal di badog ku incuna 10 eta teh Allahu akbar luar biasa proses ngadidik nu marangkali teh lain hungkul geus gubrag lahir ka dunya dina jero patuang geus perlu pendidikan pas gubrag lahir ka dunya tong diantep geuwat sambutkeun ku ramakna kana cepil nu palih katuhuna keleuweuh adan di dinya beres adan tina cepil nu palih katuhu kakarak berangkat kana cepil nu palih kenca der komat di bedinya naon tujuanana supaya nu pangheulana ka kuping ku cepil murangkali labdul jalalah lapad Allahu akbar Allahu akbar kan kade nitip yeuh ti simkuring ka urang dieu mun ngadanan budak karak lahir nih HP tong make sapeker ieu mah budak karak lahir tompokeun sapeker kana ceulina keleuweuh adan bari adana ge lain make lagam Arab Saudi sanes make lagam Jakarta adana teh make lagam anu demo Allahu akbar Allahu akbar beres adan budak maot wa kitu mah awas adan anu biasa we urang mah Allahu akbar beres adan ka karak komat tujuanana supaya nu ka kuping pangpayuna ku cepil murangkali labdul jalalah lapad Allahu akbar luar biasa beres jasa inung nepi ka dinya boro-boro guyang tai guyang cikiih inung jeung bapak urang ngagedikeun urang karaos meureun ku ibu oge ya Allah ya Rabbana karim ngadidik murangkali keur tibra sare jengek budak leweh jam 1 jam 2 ngalaman henteu ibu ngalaman henteu cing jawab sing jujur saha nu hudang mepene eta budak inungna atawa bapakna inungna hampura lain nganapikeun jasa nu jadi bapak da bapak ge sarupa palebahnya mah ka anak teh siga inungna ngan memang jasa palebah ngurusan budak gede inungna kumaha bapakna lain kala ka hudang kalah nyikuan inungna inung sia deleh tu budak nyaring ayo geura pepenena teu kadeu aing keur tibra molor ngomongna teh pan sarupa ibuna ge nuju sare tapi kanyaah inung luar biasa Kang bentakeun socak minta bantuan kana ramona bray geus molotot matana lelepkeun kokoda ka dieu lap burahol dadetkeun kana baha murangkalih genyol budak teh nyusu reup budakna sare kuniang bapakna nyaring budak hanya sebatas nyusu tapi nyaring pahansip kokod ngope pangkos dengan jelema palit Allahu akbar luar biasa awas ribu proses ngagedikeun murangkalih keur nikmat tuang berjamaah rukutuk budak modal ngalaman teh ibu ngalaman teu cing jawab sing jujur saha nu ngobehan eta budak inungna bapakna inungna deui wae bapana mah kalah ngomong inung sia deleh teu budak modal ayo geura obehana teu kadeu aing keur nikmat tuang pan sarupa ibuna ge nuju tuang tapi kanyaah inung luar biasa Kang ecageun tobas jing budak bawa ka WC kobel budak diobehan beres budak diobehan bawa deui pakekeun calana anu anyar gek didiukeun beuk deui we dahar eta teh kumaha ceuk salakina mah naon eta koneng dina kuku moal tai budak kumaha jawab inung nu gede kanyaah paduli teuing cenah pirining samalsu cenah eueuh Allahu akbar luar biasa itulah perjuangan ibu urang kapungkur perjuangan bojo urang ayeuna nu sangat luar biasa nu perlu ku urang dihormati jeung dihargai itu jasa ibu kapungkur komo lamun tos kasumpingan kagungan murangkalih jorok ngompol baheula macan aya nu disebut naon paragi eta teh softtek pempes ayeuna mah tahun 2023 gampang mun budak jorok ngompol kali meuri ka warung 3.000 hargana aman budak ngompolna tapi tahun 80 ka itu budak jorok ngompol can aya nu disebut pempes di ubaran oge hararese pangih jeung dokter susah pangih jeung mantri paling ubaran budak jorok ngompol teh make palakiah ti karuhun digegel bujalna kunaon aya palakiah kitu di dieu edan nu nepi ka Sukabumi ge meureun ti dieu mimitina cager budak ngompol digegel ku papatong bujalna boro-boro kalakah lewe idan tong bujal budak ibu mangga bujal ibu benelehkeun nu sarujeng apal buruk teh cokot papatong pang badagna gegelkeun da nyeri eta teh
Pamodei budak nu karak lahir malah disimkuring mamake aya leuwih eta bar budak jorok ngompol teh ibu sirah dikahanapkeun suku dikaluhurkeun di lawang pantok poe Jumaah disebutna teh diporeat aya di dieu aya bari ngomong kieu ning porea tepikeun kompol porea tepikeun kompol trok ditakol gagablegana teh ku pare dua rangeui cager budak kompolna boro-boro kalakah urug anganana oge atuh da diayun aming entong budak kolot oge sarupa lieur ya Allah ya Rabbana kunaon atuh ku inung jeung bapak urang make dilakukeun dasarna manyaah kanu jadi anak ngan waktu harita ubar ngompol ka karak eta nu aya dipigawe we ku inung luar biasa budak jorok ngompol diubaran ku poreat beres diubaran ku papatong angeus tapi anger budak jorok ngompol inung ngadat kanu jadi anak teh mending lamun usum halodo bari aya cai bisa diseseuh bisa dipoekeun coba lamun usum hujan pan ngeumreuklin pakaian teh dapur bau cikompol tengah imah bau cikompol ruang tamu bau cikompol kumaha inung teh eleh geleng budak dibawa ka cai di manian ngan aya kacek salahna saeutik budak geus tamyiz manikna meke bareng jeung inungna ulah ibu awas naon sabab ari mani mah geus maklum sarerea ge nagog bari sataranya atuh ku budak teh ditoong anyir paingan mama tara ngompol make inyu Allahu akbar dakanyahona sakur nu hideung teh inyu nu mawi lamun bade ibu ti payun mun bade murang kalih ti payun mun bade ngibakan murang kalih nu tos tamyiz luar biasa sesah ngadidik murang kalih teh ibu sepuh kapungkur ya Allah ya Rabbana karim cara ngadidikna islami bu sepuh kapungkur mun imam budak teu terlepas tina sholawat teu terlepas tina bacaan tasbih mepene murang kalih teu terlepas tina bacaan tasbih teu terlepas tina bacaan sholawat sok terapkeun ku ibu-ibu rek ngadidik budak nyanak amang murang kalih baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad anak ibu menikah sep subhanallah walhamdulillah gitu kedahanan ieu kumaha lain maca sholawat ngomong we kalah dicadel-cadel bari ditetep budakna anak tah cenah ieu katep-katep teuing anak tah ayo eta cengar-cengirnya naon anu dirasa mun geus bisa ngomong ngomong cek budakna teh well Allahu akbar awas itu sara sepuh kapungkur ngadidik murang kali bade mepene murang kali diusapan teh bari ngaos sholawat ujang kasepnya gelis sok geura bobok kumaha dipangaoskeun sholawat usapan budak keleuweuh inungna maca sholawat ya nabi salamun alaik ya rasul salamun alaik ya habib salamun alaik sholawatullahi alaik hek sing kreatif tamahan ku ibu teh nabi urang sadayana Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana di Mekah tempat bantuan lain ngalamun aya nu disada cabang lahirna di Mekah tempat Raden Abdullah Ramana coba keluarkan suara nabi si setruk Raden Abdullah Siti Aminah Siti Khadijah Siti Fatimah anakna putri nah eta teh bu ibu nu mepene menang ganyaran maca sholawat budak nu dipepene menang pelajaran bakal terangeun saha nami Kangjeng Rasul bakal uningaeun saha nami rama Kangjeng Rasul bakal terangeun saha nami ibu Kangjeng Rasul ngadidik ongkoh mepene nah mepene budak ujang kasepnya gelis sok geura bobo kumaha dipangnyanyiikeun alamat palsu eleuweuh ngalagu kemana atuh cengkat budak teh teuing cenah mah teuing ka mana Allahu akbar awas mending baca sholawat ku ibu sing hade ieu atawa henteu ngalagu eta ujang
Nyai sok geura bobo kumaha dipang nyanyikeun cek budakna teh gae mah arek sare asal nyanyina lagu sahdukan inungna nu bingung ke aing teu bisa inget-inget heula bener inget pernah mah ngadenge dina TikTok nini gaul make nyaho TikTok sok atuh geura sare ujangnya dengekeun ieu mah rek ngalagu dik inungna ikdo jese hui zoda Zab ik doze ke liye bane atuh lain molor budak nate kalah cengkat bari aceleg-acelegan teri meri Allahu akbar awas ibu susah tak rugi mun ibu kagungan putra putri teu berhasil dicetak jantan putra putri anu solih solihah sabab geuning sesah proses ngagengkeun murang kali proses kadungan murang kali teh ya Allah ya Rabbana Karim luar biasa mampu didiku ibu teu mampu selehkeun ka ahlina jeung urangnya beulah bu mun ngadidik budak yang budak hayang kursus bahasa Inggris hayang kursus bahasa Jerman hayang kursus bahasa India sok dukung ku ibu tong dicaram mangga kasep geulis prung emak pirining emak teu timu cing hidup masing bisa da eta teh bahasa teh alus alat komunikasi jelema nu apal kana bahasa mantog ka daerah mana ge moal kasasar beda jeung jelema bodoh wa jelema bodoh matong jauh teuing ti Palemuran di Simkuring berangkat ka Sukabumi kota pan ari di kota mah biasa hareupeun toko teh sok aya kekesen merekna welcome batur mah ahli bahasa macana ge welcome hartina selamat datang lantaran bodoh kusabab teu ngala cek jelema bodoh alah cenah welcome da aing ge nyaho kekesen cenah ladang naon eta teh ladang bodoh kusabab teu ngala numawi putra putri urang tong diantep bodoh dina bahasa da aya solusina tuh sakola bagianana tong diantep bodoh dina agama da aya solusina pangajian jeung pondok pesantren pi tempateunana insya ripuh jadi jelema bodoh moal jeblas teh kana toko rek meuli kaos sangsang kasih engko nu geus lila di Sukabumi na ceuk jelema bodoh kok ari harga kaos sangsang sabaraha dijawab ku si engko make basa Mandarin cenggong da ngagolak polo jelema bodoh mikiran sabaraha ari cenggong nganu tadi teh bodoh sate lantaran teu ngala otak nama jalan cek jelema bodoh engko atuh tong cenggong kumaha lamun sakok brut cenah ayeuna mah nu lieur lain si bodoh tapi si engko mikiran sabaraha sakok brut nu akhirna si engko eleh bereset cek si engko mang ari sakok brut sabaraha eta cenah cenggong sabaraha cenggong mah 1.500 sakok brut ge 1.000 cenah danawar bayar ku jelema bodoh cereng 1.000 perak kumaha cek si engko thank you da bari init kaluar si engko ku kulutu si engko goblok ka dewek nyebut thank you cenah barang nepi teh kaluar jelema bodoh disasarkeun tah ku tukang beca cek jelema bodoh ke tukang beca mang ari mang apal teh hartina thank you komo we cenah dewek profesi tukang beca sate sakola mah lulusan S2 naon atuh hartina thank you ngajakan gelut cenah da kontan balik deui ka jero jelema bodoh bari ngaleledkeun baju majarkeun teh engko goblok hayu urang tara thank you sia jeung dewek Allahu akbar ripuh jadi jelema bodoh beteung lapar hayang dahar duit mana pesak 10 juta dina ATM 20 juta anger mamawa beteung lapar ladang bodoh diajak dahar ku baturna di restoran nu aya merekan open ari kanyaho jelema bodoh di lemurna open teh paragi ngagarang kue da ngadat ka baturna mung aing kudu asup kana open cing teh teuing siare ka itu mah jelaskeun ku babaturanana yeuh mang open teh bahasa Inggris hartina restoran eta buka siap narima konsumen nu rek nyatu di dinya kesel meureun baturna teh ida weleh teu ngaruh mung cing wae maneh ka itu keur pateren-teren kitu wa kurunyung ti eta restoran kaluar orang negro nu kulitna hideung da sameunang angin cek jelema bodoh tuh deleh cenah ku sia batur ge kaluar tina open nepi ka tutung majarkeun teh Allahu akbar nu mawi ripuh jeli jelema bodoh tah putra putri urang tong diantep bodoh dina bahasa da aya solusina sakola bagianana tong diantep bodoh dina agama da aya solusina pangajian jeung pondok pesantren pi tempateunana insya Allah naon sababna pangna murang kalih urang kudu dididik ku ilmu pengetahuan agama jeung ilmu pengetahuan dari agama supaya hirupna bahagia dunia jeung akhirat
Sabab di dunia mah mualila, di dunia mah sementara kabeh ge bakal maut. Sedengkeun ari maut wa henteu tartib, sugan nu 50 tahun heula kakarak 40, beres 40 kakarak 30 teu kitu maut mah kadang inung jeung bapakna aya keneh, budakna mah parantos teu aya. Bari maut moal aya nu bisa nyingkahan. Kajen timu ulin main po bisa ulin cimane jol malkal maut moal bisa dikelin boro-boro ku maut wa jelema mah ku caduk ku eleh cicing lu keur barang dahar yang ngabahas heula caduk sakedeung contoh boro-boro ku maut jelema mah ku caduk eleh awak jangkung badag kumis sarua jeung galengan kabayang bibirna sarua jeung kumaha tato belah kencak gamar cak-cak belah katuhu gamar toke dina bujur gambar upin ipin dihanapna aya tulisan betul cen usung caduk hayang keluar sok keur tibra sare jam 1 jam 2 kurunyung caduk hayang keluar kira-kira bisa nahan moal moal paling gecek caduk teh hudang sia goblok anterkeun aing ka WC mun sia barabe mu nganterkeun aing rek maksa keluar ngagayot na kolor sia pan kapaksa lain urang teh hudang ingkleng geus nepi teh ka WC ceuk caduk nagog sia ua tong waka ingkah mun balad aing can kaluar kabeh ngajedog ge urang teh ngantosan caduk matak naon nu rek dibanggakeun ku urang di hadapan Allah harta banda teu bisa jadi kebanggaan pangkat jeung jabatan teu bisa jadi kebanggaan bahkan ilmu sekalipun teu bisa jadi kebanggaan nu bakal jadi kebanggaan di hadapan Allah amal-amal urang anu sararae insya Allah tah riungan urang puting ayeuna nu geus diniatan dina manah sewang-sewangan sejak tolabul ilmi insyaallah ieu riungan urang kalebetkeun riungan dina kasaean sareng mudah-mudahan urang sadayana sing digolongkeun jalmi-jalmi anu takwa sehingga jaga diiring lebet kana surgana Allah insya Allah nu mawi kitu ye ibu gunakeun sesa-sesa umur nu dipaparinkeun ku Gusti Allah ka urang sarerea gunakeun dina jalan nu dipikarido ku Gusti Allah minimal ibu ye simkuring sok ngawartosan ka ibu-ibu pangaosan jeung bapak-bapak pangaosan samingon sakali dalam waktu 24 jam alias sapoe saputing kade ulah nepikeun ka teu pernah mangihan kana Al-Qur'an hartina dina 24 jam ibu sempetkeun pangihan Al-Qur'an sakedeungna 10 menit lilakna setengah jam heula anan mun can daek maca mah kieu we buka Al-Qur'an tempo we 10 menit buka tempo tong lila teuing sataun we unggal poe buka tempo 10 menit buka tempo 10 menit ke geus satahun ka bakal mikir aing teh edan burung cenah teh unggal poe Quran dibuka ari dibaca henteu tah mun geus mikir kadinya insyaallah bakal kersa ngaos Al-Qur'an insyaallah ta ieu awas ibu urang sadayana pentingna hadir karena pengajian baik pengajian samingon sakali pengajian sabulan sakali yakni pengaosan tahunan model Rajab Mulud jeung peringatan hari besar Islam malah mandar urang sadayana ngengingkeun rahmat ridho kalih magfirah ketika urang ditepungkeun jeung nu ngaranna maot urang sadayana parantos gaduh bekel keur sampeureun jaga di akhirat naon sabab urang di dunia teh ibu sementara moal salilana siga nu tolab we peuting ayeuna rek salilana di dieu rek baralik rek salilana di dieu rek balik tah nu tolab arek balik abdi ge bade uih sakitu nu kasangakeun hadanallahu wa iyyakum azmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.